launan nya. Oh. Biuhan Dia teh langsung dirawat. Waduh. Tadi nak rek periksa hubungan. Nah, bulanan nggak seberapa bulan itu? Emang 8 bulan. Oh, atuh 8 bulan mah. Kan maksudnya kan jauh kene karena perkiraan bidan tanggal sekian. Rek tadi jadi gancang. Besok anu kitunya. Tapi datang ka dieu ge emang sakit muncul teh make perangsang ya. Batur mah suntik sekali pakai perangsang sajam 2 jam. Langsung pembukaan hiji kedua lahiran normal. Pamajikan mah tika sabaraha poe? 3 poe teh geus sabaraha kali disuntik. Ngaliat. Wah, ini mah cenah nggak bisa, harus sesar aja. Jadi di sesar? Sesar. Dia operasi sesar teh? Hiji mah normal, nu kadua mah sesar. Di sesar teh di operasi? Heeh, dibelek. Dibelek beteungna ka dieu ka gigi. Jadi atapakan ya? Aya. Kan sok cenah sok karasanya. Kadang-kadang sabaraha tahun gitu. Karsak ya. Harus gitu ungkul di sesar teh nya. Mana sih yeuna can